cai we inu me ku sia batur keur nguruskeun panganten batur keur nguruskeun panganten cai we batur teh nu usaha heueuh nyaho aing usaha tapi ulah meni cai we nu patarik-tarik jeung aing tanggung loba cai tuh jadi we tuturkeun bebenyit anakna teteh anakna dagang cai yang wayahna jang bapak engke teh panglamarkeun ku si laing ujang juru bicarana teh akang nu jadi juru bicara teh sia engke teh nu nyerenkeun teh macomlang pan aya acara seren tampi meureun da ulah ku sia we da aing memung nyerakeun nya Kang lain naon sieun era kabayang datang ka aing onaman selera rada tinggi kasaha bapak mah tempo kamali nembodo mah bapak mah latam letem kabayang ayeuna nepi ka hayang nya ge anak raja tapi da aing kabayang beungeut mah teu hujan tangtos ulah tingali bapak tingali sakitu beungeut jiga entong jaluna beungeut jiga mer sok kabayang ku sia da aing mah lamun ka bapak dibom ku aing beungeut tiga ranginang tarasi sia mah ya daek tuturkeun teh daek mantok deui jing ieu mah niat bapak ieu mah niat aing teh geus hayang anu mumah wadah hayang aya nu ngurus diurus ku sia teu cereug mah nya dibere jukut aing nyatu dibere jukut dicampur jokoen aya pok teh lalab menta kopi teu make gula kadon make pecin kadon make keusik ai dahar aing jeung enog we tuluy nog cak-cak leuh mun nog meri dia menok muning digoreng teh hejo ulah digoreng hejo aduh jang wayahna bapak teh sayang aya nu marangan sare cing rido aduh kumaha semu ngaledek bapak teh jang geus aya nu hayang sare jang jang lempang aduh lempang nepi ka kitu rek kawin teh naona rek kawin teh lamun geus kawin lempangna lain kitu lho kumaha sameter ka sameter lempangnya aduh tegigir sameter ka dia sameter ulah naon lamun bener bapak kawin omat dina bulan madu bapak urang talian kuduaan ulah cenah ini talian deh kurang antep cenah gogoakan naon maksudna ya cenah kakejek kitu tah ku aing mah dek digawean bawa we ucing bikang geus ya alap geus ngasungut aku sia lain ulah kitu ka bapak teh doraka lain haul mah nyanyi